Tirisna. Reka mana Cutiu? Reka tongohnya tak lah iya teh. Tapi hujan geuningan. Oh di dia tuh di jero hujan. Wah, abi mah milung nyuhan we hungkul di dia di pipir. Nah sok gitu Cutiu. Nah emang kumaha kitu? Sok ka jero. Hoream imahna butut. Atukan bae bututnya Cuti dan nu ibi. Ha kuno ibina nya tak dan nu abi mah teu butut henteu. Sok legeg Cuti mampun aing. Ya naon deui hirup mak tuh. Mun teu legeg teu rame. Uluh eta mun ka dikitu-kitunya Mas. Atuh samar kumaha geus para rinuh ayeuna mah ka mana-mani. Heueuh nya aya nu beunghar nya ampun aing. Teu kagoknya nu beunghar namahan deui. Iraha tuh ya kuriak iraha. Teuing eta Cuti teu boga duit ibi mah. Kaburu-buruk atuh. Nungguan ti pamarentah atau nungguan runtuh. Jika nama ngadaguan ti pamarentah jika nama. Mini watir hirup teh tergantung pisan ke pamarentah. Oh da geuning batur oge Cuti di aromean. Nurutan baturnya nungguan runtuh heula. Aing mun aing ngada teu kudu nungguan runtuh, teu kudu nungguan ti pamarentah nyieun ti ayeuna sugan segede istana Nyirorok Kidul ka ditu. Pada Cuti otor nganyuk ka hutang mah ibi teh hoream. Usaha tuh. Udah si ayahna ning teu usaha Cuti cukup jang dahar we hungkul. Atuh tong nganalkeun si ayah ibi. Ibi ge bisa usaha. Kudu duaan merenya usahana kakarek aya. Ka Saudi ka ditu. Cuti mah engkong nyuhan ka ngajujurung ka Saudi aing atukeun bae butut oge deui meuni ka diledek. Lila ieu teh hujan lah geus teu betang yuhan teh geus barau suung kieu ya. Barau buruk. Dek ngeureueuh we najan hujanna gede keneh oge bi Nah ongkong nyuhan atuh Cuti da di dia ge ieu mending maksakeun. Atuh da ieu teh kuat ganeng tah sing kereket rinyu bisi tepa tah kana bujur kayak bajur abi kororo. Aladin.